Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadana katapang deui sareng kuring di channel Politikus Cilik. Kumaha atuh daramang? Mugia sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, aya dina kaayaan kasehatan. Dipaparin kasehatan Allah Subhanahu wa taala. Dina danget ayeuna sim kuring bade nyarioskeun atarapi bade maoskeun ngeunaan sajarah atarapi babad Tatar Cianjur dina episode anu kahiji nyaeta Kerajaan Jampang Manggung. Ari narasumber anu janten narasumber nyaeta Kiai Haji Jalaluddin Saputra aya junjunan sesepuh Pondok Pesantren Bina Akhlak Desa Wepakan Karet Kecamatan Cianjur. Sareng disusun disundakeun ku Luki Muharam SST wartawan tabloid Sunda Galura divisi Sajarah Paguyuban Pasundan Kabupaten Cianjur divisi Sejarah Lembaga Kebudayaan Cianjur. Nah tutup nuhun ka anjeunna anu parantos paparin widi ka kuring kanggo maoskeun babad Tatar Cianjur. Suara yang kolong kana waktos mangga urang ngawitan babad Tatar Cianjur dina episode kait anu hiji Kerajaan Jampang Manggung. Kerajaan Jampang Manggung diadegkeun ku Prabu Kujang Pilawa kurang leuwih dina abad ka-4 Masehi dina bulan Kawolu tahun 330 Saka. Kurang leuwih dina tahun 400 genep atawa tahun 407 Masehi. Samemeh jadi Kerajaan Jampang Manggung disebutna Kerajaan Jampang Datar dipimpin ku Raja Sugiwanca atawa disebut oge Aki Bengku. Aki Bengku oge marentah di Kerajaan Malabar. Kujang Pilawa dipulung mantu ku Raja Sugiwanca ngadahuk ka Dewi anu Mirti anakna Sugiwanca sarta dijadikeun Raja Jampang Datar ngagantikeun dirina. Ari Kerajaan Malabar tahtana dipasrahkeun ka alona Sugiwanca nyaeta Gasman. Sanggeus jadi raja disebut Prabu Sabatan Kati. Ku Prabu Kujang Pilawa Kerajaan Jampang Datar diganti ngaranna jadi Kerajaan Jampang Manggung. Pernahna di Gunung Jampang Manggung anu ayeuna asup kana pamarentahan Kecamatan Cikalong Kulon Cianjur. Minangka kerajaan nu mandiri, Jampang Manggung boga hubungan hade jeung kerajaan sejenna saperti jeung Kerajaan Malabar, Sundapura, Purwakarta jeung Kerajaan Tanjung Kalapa. Lian ti eta aya boga hubungan jeung raja-raja ti Kerajaan Tarumanagara. Kujang Pilawa asalna mah ti negeri para Sunda atawa negeri India ayeuna mah. Zaman harita memang India kerja di puseur peradaban dunia. Agama Buddha keur meujeuhna mekar di sakuliah dunia. Dikeun harita bakal jadi hiji kahormatan saumpamina bisa ngaraketkeun bebarayaan jeung Raja India. Komo deui bisa mulung mantu kasatria India. Kabeneran satria di India diantarana resep ngayakeun ekspedisi ngarupakeun balayar ka sababaraha nagara pikeun nyiar pangalaman hirup. Kitu deui jeung Kujang Pilawa nepi ka inyana ka Kerajaan Malabar anu puseur dayeuhna di Bandung ayeuna. Aki Sugiwanca ngarasa sugema pisan sawaktu kadatangan Kujang Pilawa. Keur mah turunan satria, Kujang Pilawa loba pisan pangaweruhna dimimiti ilmu pamarentahan, kadugalan jeung ilmu perang. Remen dimenta sangkan nurunkeun ilmuna ka satria-satria Kerajaan Malabar jeung Jampang Datar nu dipimpin ku Aki Sugiwanca. Kujang Pilawa teh inyana raja adil paramarta nu merhatikeun pisan kesejahteraan rakyatna, utamana dina widang atikan moral. Kusabab kitu Kujang Pilawa merlukeun pisan kahirupan para pandita atanapi guru agama nu harita disebutna teh Ingpaya.
Para ingpaya dipernahkeun hade pisan di pasanggerahan-pasanggerahan. Dina zaman Kujang Pilawa penghasilan hasil bumi nagara subur ku pirang-pirang bubuahan seperti kopi, hanyeli, jahe, kupa, jeung rea-rea deui. Keur ningkatkeun bidang ekonomi dibuka pasar-pasar leutik jeung pasar gede. Sabagian rahayat oge dibere kalaluasaan pikeun dagang di puseur nagara sejenna saperti dayeuh Tarumanagara jeung Negeri Kalapa. Para sodagar ti Jampang Manggung oge loba anu ngajorag ka nagara Indrabumi di deukeut Gunung Sreme anu harita kabilang maju. Kusabab loba didaregdeg sodagar-sodagar ti negeri Benggala, Cina, Campa, Sukaya jeung Sajabana. Di antarana mawa pakakas tina emas jeung keramik pikeun dituker ku hasil bumi di Karajaan Jampang Manggung. Dina bidang kesehatan para tabib di Jampang Manggung geus kasohor ka mana-mana nepi ka negeri sejenna. Malah loba anoman anu diajar katabiban di negara Jampang Manggung. Pikeun ngajaga keamanan negara, Kujang Pilawa nugaskeun patihna nu disebut Terus Juru luar nu ngajaga keamanan di luar jeung di jero kerajaan. Pikeun Terus Juru boga kewajiban ngabimbing masyarakat mere pibejang ngeunaan hukum jeung tugas negara sabab sangkan ulah kabelit ku masalah kriminal jeung pelanggaran hukum lainnya. Dina hal ieu Karajaan Jampang Manggung boga pangalaman sawaktu meunang panarajang 800 pasukan ti nagara Daha India anu rek nyoba-nyoba ngajajah Jampang Manggung. Teu sakali wae Karajaan Daha narajang Karajaan Jampang Manggung ngan kusabab kekuatan pasukan jeung kapamimpinan Prabu Kujang Pilawa unggal panarajang pasukan Daha bisa dilumpuhkeun kalayan korban nu loba ti pihak Daha. Kitu oge sawaktu ratusan pasukan ti bangsa Banggala anu rek ngagunasika keamanan rahayat Jampang Manggung. Pasukan Banggala bisa ditumpes tuluy sesana diusir keluar Jampang Manggung sarta teu balik deui. Dina gurus kerajaan jeung olah nagara Kujang Pilawa teu kaluar tina ajen kerajaan nu disebut Ajen Galuh, Ajen Panangelan, jeung Ajen Galunggung. Para guru jeung pandita anu boga tugas neuleuman jeung ngajarkeun ajen kahirupan eta disebut ingpaya. Aya oge ingpaya anu boga keahlian lain lian ti ngajarkeun Ajen Panangelan nyaeta ingpaya anu boga ahli kana ilmu sejenna saperti ilmu katabiban, irigasi, tatanen, supranatural, jeung sajabana jeung disebutna ingpaya agung. Nu disebut Ajen Galuh nyaeta tina pecap galuh, galeuh jeung galih nu hartina permata nu nerangkeun soal zat nu maha kawasa nu disebut Sang Hyang Batar Tunggal anu mere kahirupan jeung nyabut kahirupan ka sakabehna makhluk. Dina Ajen Galuh ieu diajarkeun oge soal paparahan kana katangtuan ti Maha Kawasa. Sedengkeun Ajen Panangelan nyaeta atikan anu ngabimbing jalma sangkan bisa hirup jeung tumuwuh di lingkunganana. Nyaah kasasama teu adigung-adiguna, teu mimboga barang nu lain hakna. Tuhu kana adat, bakti ka kolot jeung ka guru jeung taat ngalaksanakeun kabijakan raja salila teu pasalia jeung katangtuan ajen-ajen nu lumaku. Dina Ajen Panangelan manusa kudu ngalaksanakeun dharma, hartina ngalaksanakeun pakasaban kahirupan sapopoe pikeun kulawarga, nagara jeung bekel ibadah kana Maha Kawasa. Sakumaha diajarkeun ku Adam, Hawa jeung saterusna. Para ingpayagung oge ngajarkeun ilmu-ilmu lainna anu sapopoe bisa digunakeun ku masyarakat saperti cara ngurus sato piaraan, samodel ngurus munding, domba, jeung sajabana. Ti mimiti cara ngangon, cara ngabersihan, jeung lian-liana deui.
Lianti eta para ingpaya mere pibejang sangkan orang Jampang Manggung balang siar dagang sacara jujur sarta ulah poho ngalaksanakeun dharma lamun menang kauntungan tina dagang. Anu leuwih utama para ingpaya mere pibejang sangkan nyaah kaleuweung ku jalan nerapkeun larangan melak tutumbuhan di leuweung kabuyutan. Anu dipercaya tempat kumpulna arwah karuhun. Leuweung anu bisa disabah hasilna disebut leuweung raja atawa leuweung tutupan. Ngan upama rek nuar tatangkalan kudu menta kumandang heula ka patih sanguang atawa kuncen leuweung. Jeung gunung anu sluk anu apal kana sluk-belukna. Sangkan lingkungan alam tetep saimbang antara anu dituar jeung anu kudu dipiara. Adam jeung Sis dipercaya minangka utusan ti Sang Hyang Batara tunggal pikeun mere cahaya kahirupan kasakumna manusia. Ari ajen galunggung ngajarkeun kumaha kuduna hubungan manusia jeung alam sabudulna sangkan salawasna saimbang. Hubungan manusia jeung sasatoan dibagi ku sababaraha sikap kusabab aya sato anu ngabahayakeun aya oge anu lindeug. Aya sato anu bisa didahar dagingna, aya anu teu meunang didahar. Aya sato anu bisa diporo, aya oge anu teu bisa. Tontona maung sato ieu meunang diporo lamun teu asup pakampungan. Eta oge kudu minta izin heula ka patih sahung kuncen leuweung anu bisa mere pamadegan soal kasaimbangan leuweung jeung eusina. Kitu deui bagong bisa diporo lamun ngagalasak peplakan. Tapi teu meunang diporo lamun asup leuweung kabuyutan. Kitu deui daging bagong teu meunang didahar ku jalma. Daging bagong bisa dibikeun ka anjing jeung aul kusabab dina sihungna nyayang roh jahat. Nu maleuweung anu asup ka kampung meunang diboro, watesna nepi ka leuweung raja atawa leuweung tutupan. Domba teu meunang diporo sabab asup ka leuweung larangan. Hayam leuweung jeung manuk leuweung teu meunang disumpit upama teu penting-penting teuing mah. Komo hayam leuweung bikang nu keur nogan teu meunang diporo. Hayam jeung manuk leuweung meunang diporo sabulan sakali eta oge teu meunang leuwih ti hiji. Pikeun diala dagingna jeung buluna anu alus. Manuk kerak, cangkurileung, siung jeung beo meunang dipiara umpama nyaho elmuna. Kusabab lamun teu bisa miarana matak ngageringkeun si manuk jiwa jeung ragana. Peusing umpama keur ubar meunang diporo jeung didahar, tapi teu meunang didagangkeun. Umpama didagangkeun hartina geus ngarempag. Ajar galunggung. Kitu numutkeun catetan para ingpaya sakumaha anu diajarkeun ku Adam, Hawa jeung Sis. Loba deui ajaran ajen anu diterapkeun dina kahirupan sapopoe orang Jampang Manggung. Kujang Pilawa, raja panutan, hirupna dibaktikeun pikeun karaharjaan rahayatna. Inyana remen mujasmedi ka Sang Hyang Widi sangkan tetep bisa ngajalankeun pamarentahan. Sakumaha ajaran karuhun sangkan Adam jeung Sis panuju di alam kalanggengan. Kujang Pilawa jadi raja Jampang Manggung saila 40 tahun. Samemeh mulang ka kalanggengan Kujang Pilawa hirup mandita jadi ing payagung. Kujang Pilawa boga anak 11. Tahta karajaanana diwariskeun ka Danu Sangkalang, anakna nu cikal. Kitu deui patih Jampang Manggung dipasrahkeun ka Sanjar Janggala, anak kadua Prabu Kujang Pilawa. Tah kitu para wargi sadayana episode anu kahiji Kerajaan Jampang Manggung. Saterasna insyaallah diajengkeun kana episode anu kadua nyaeta dina episode Sanjata Kujang jeung Prabu Danu Sangkalang kadua Jampang Manggung. Mudah-mudahan aya tiasa anu dicandak nu saena kanggo jalan hirup
urang kapayuna. Hapunten bilih aya kalepatan. Wilujeng tepang deui di episode salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.